Dina aksina, orator Gerakan Solidaritas Muslim nyebatkeun yen pemerintah Tiongkok nuju ngalakukeun pembersihan etnis sareng ideologi penduduk di Turkistan Timur atanapi Xinjiang. Khususna ka etnis Uighur anu beragama Islam. Pembersihan kasebat dilakukan ngangge kekerasan, tur cara-cara sanesna anu ngundang kekerasan. Pemerintah Tiongkok masih handali yen persoalan kasebat dilakukan, pikeun upaya menanggulangi terorisme etnis Uighur atanapi penduduk asli di Xinjiang. Pembersihan kasebat dilakukan keceranahan saseueur 1 juta jiwa etnis Uighur di kamp pelatihan kagungan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Salian ti eta, pemerintah Tiongkok disebat kantos ngahaja ngadorong sukuhan anu mangrupikeun komunis Tiongkok ka kota-kota ageng di Turkistan Timur atanapi Xinjiang ngangge alasan tenaga kerja. Persoalan kasebat antukna nyebabkeun ketimburuan sosial di kalangan etnis Uighur anu mangrupikeun penduduk asli di Xinjiang. Ini kita akan coba mengajak diskusi Pak Gubernur untuk minimal ada menyuarakan lah, karena kita lihat salah satunya gubernur sebenarnya kan kadang-kadang suka adalah jiwa kemanusiaannya ya, cuman saya lihat dari tweet Instagramnya pun kayaknya belum mengangkat isu ini. Melangkungan aksi kasebat, Gerakan Solidaritas Muslim ngadesak pemerintah Republik Indonesia pikeun aktif tur peduli kana kondisi Muslim Uighur. Salian ti eta, Gerakan Solidaritas Muslim ngadorong masyarakat internasional kangge ngabantos masyarakat Uighur secara material atanapi non material. Di Kota Bandung, Iman Mulyono ngawartakeun.